Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Wahyu Rohe YouTuber. Halo Baraya YouTuber Wahyu Rohe. Malam ini, saat ini kita akan kedatangan seorang dalang yang sangat fenomenal. Ganteng, masih muda, manggungnya kemana-mana, pernah juara di Jawa Barat dan juara nasional. Siapa dia? Nanti kita akan undang ya. Tetap di Wahyu Rohe Channel dalam acara Ngadu Bako, Ngariung Bari Boko bersama Wahyu Rohe dan Kang Dede Chandra. Kang Dede mana? Iya. Tepuk tangan dulu lah. Kayak deh ya, memang mengeran. Siap. Kakang Prabu ya. Sareng Rai Prabu ya. Sareng Rai Arya. Iya. Abdi sa kampus ya sareng Kang Dede teh, kampung di ISBI. Institut Seni Budaya Indonesia. Anu ayeuna ISBI. Ya, kapugur ge. Saha wae cenah ieu teh nu main teh saha wae kudu dikenalkeun. Mohon Tah hiji tak ieu mah adalah ngora keneh. Peryogi teh nomor HP-na. 085 22 7 ketiluan. Tah 7 gitu. Oke, Kang Dede Chandra ya. Terus Kang Ajay nu main kaca pitus kemana-mana. Gabung tano. Kang Ajay. Tukang kenang nutus mana? Nuturkeun Kang Dede bujurna ka mana we milu? Kang Ferry. Ferry Babah Buntong. Ferry Babah Buntong. Rada sibut seutik. Terus Kang Dadan lah Kang Dadan ngacungah. Iya Kang Dadan teh juru lukis. Senang renovasi wayang. Tah eta Kang Dadan rada kasep. Rada kasep. Artan beda istri mah ningalina asisten Kang Dede Chandra. Kang, ulang taro cenah mah Kang Ohi kitu terang. Ti iraha ngawitan ngawayang Kang Dede teh. Ti iraha. Oh, ngawitan. Yuswa sabaraha lah kirang langkung. Abdi teh ninggal heula Abah Asep Sunandar. Waktu tahun 1887. 1887 tos ngawayang teh. Mohon menuju jalan tol Buah Batu di Saeur. Jalan tol Buah Batu di Saeur. Ku cadas di Gunung Giri Harja. Beak teh Giri Harja. Gitu tanya. Berarti tiap hari tadi saya tanya. Ninga Abah Asep Sunandar teh di Istana Negara. Di Istana Negara. Waktu pagelaran padat di Wakil Presiden. Waktu sarita Wakil Presidenna urang Sumedang. Bapak Umar Wira Hadi Kusuma. Tepuk tangan tuh. Oke. Tiap hari tanya Kang Dede ngawayang teh. Ngawitan teh naros heula ka Abah Sunaria punaki bah teh hoyong janten dalang gini kan ya. Da turunan dewek Surabaya teh. Tuluy keun abus ka Kokar kapunggur mah. Kokar SMKI. Konservatori Karawitan ayeuna SMK 10. SMKI Sekolah Menengah Karawitan Indonesia sareng ayeuna SMK 10 nya. Sumuhun. Jadi sekolah SMA anu disiplin ilmuna kesenian. Mohon. Diteruskeun lagi ka ISBI kan? Ka ISBI ka Asti kapunggur mah. Kapunggur mah Asti Akademi Seni Tari Indonesia, ya Akademi Seni Tari Indonesia. Anu tahun eta lebat teh tahun 8 hiji ka Astinya. 100 di SMK 10 teh kan 4 tahun ka 4 tahun. Pan abdi ge 4 tahun sami. Da jarangotan atuh di SMK itu. Kan abdi lebat ka Kokar ka SMKI, Akang kuliah. Nya kalau abdi keluar. Berarti kolot saha tuh? Kolot teuing. Kolot bah opat. Oke. Ya, ke urang terus di Kang Dede nya tah Kang Dede. Jadi silsilahna teh di Kang Dede teh saha? Aya Bah Asep, aya Kang Ugan, pan nya. Aya Kang naon? Aya Toke. Tah aya Toke tuh. Aya Kang Iden. Aya deui naon? Pak Haji Ade Kos Haji Sunaria. Tah Kang Ade ti mana runtuyanana eta? Ta abdi mah ti Rayina
Abah Ade Kosasih pun uwa paintennya Giri Harja 2. Oh, tiraina. Abah Ade Kosasih Sunaria. Saha eta istri pamegat? Awewe. Awewe. Pembiang teh. Oh, ibuna Kang Dede Chandra teh Raina. Abah Ade Kosasih. Abah Ade Kosasih Sunaria. Berarti Kang Ade Kosasih Sunaria. Wah, berarti. Gitu. Janten pun biang mah nomor 5. Nomor 5, kaiji. Abah Sunaria. Coba. Anu janten lurah. Saya tak. Almarhum Abah Suherman. Abah Suherman. Lurah Jelekong ngapungkur mah. Oh, terus Anu kaduana Abah Ade Kosasih. Abah Ade Kosasih. Anu katiluna Wa Imik. Wah, imik teh Masih kena jumenang. aya keneh. Ibuna Widi Alok Sunaria. Oh, tadinya. Terus Widi Sunaria pintennya. nya. Anu kaopat Wa Otah. Wah, otah teh. Anu ibuna Ustad Iwan. Ibuna Ustad Iwan. Cepot siar. Ya, cepot si Artea. Terus anu kalima? Lima pun biang. Oh, ya ibuna Kang Dede. Nah pun biang mah nikahna teh ka putrana tukang goong Abah Sunaria. Oh, putrana tukang goong. Tukang goong Abah Sudah Sunaria. tiga tukang goong namanya. Tah kadinya. Mohon. Tah tidinya namanya ka Pak Asep. Tadinya tuh. Oh, aya keneh. Ibu Nani. Oh, Ibu Nani. Ibu Nani. Ibu Dodi. Mohon painter fungsi baraya. Tolong. Baraya. Baraya kene. Mohon ta. Tidinya teh ka Abah Asep Sunandar nomor 7. Sarayana putra putri Abah Sunandar teh aya 17. Namun aya 17. Ya. Mung anu jumenang mah 13. 13. Jadi tipe Asep namanya Tipe Asep teh ka Bi Imas. Tipe Imas ka Abah Iden. Bahiden, terus ke Kang Ugan. Canes. Itu acara aya keneh. Ti ka Binunuk. Oh, Binunu. Ibuna Dalang Arif Nugraha anu di Kabupaten Bandung Barat. Nya, Ari si Kang Ari Dukun. Ari Dukun, Oh, teh. nya, Putra nya. Binunuk. Eta teh. Terus anu kaseberi je panjennya ka 10. Tuh kan kalian lo batunya. Ka 10 teh pamit telepat mah Bi Neng Suparmika. Ka 11 eta ka 12 Mang Ugan Giri Harja 4. Ugan. Ya. Tadi Bahiden kalangkung teh nya. Bahiden, Giri Harja 5 teh. Iya, Terus iya, anu bontot janten Ustad. Saha bagus. Abah Agus, tapi Abah Ageng. Abah Ageng teh. Iya. Nah kitu painten. Terus anu kawitan pisan mah abdi teh piwarang lebat ka SMKI Abah Sunaria teh. Abos cenah kudu bisa ngadalang bahasa Inggris cenah. Gitu. Umur teh. Aduh abdi teh bedegong teu nurut gitu. Nya painten di ayeuna mah dijalani we dugi harita teh nugikeun ka ayeuna. Alhamdulillah hasil kuliah teh painten biasa didamel di ISBI. di ISBI. 20 tahun. Naon teh? Didamel teh. Damel teh di ISBI teh. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti kan runayana memang luar biasa kan. Mohon Janten runayana. Kang Dede Chandra mah istuning memang getih darah Abah katurunan Abah Sunaria teh. Jadi lamun ngadalangna alus mah ada memang pamagarana ti Giri Harja gitu nya. Di Giri Harja kan aya Kang Dede Chandra, aya Kang Iki nya puterna Bahiden, terus oge aya Dadan, Adeden Kosasih Sunaria, Aosa, aya Aosa, aya Adi Kontea, Adi Kontea, bener Adi Kontea. Kanha anu alit kena aya mah sebadagnya. Terus SMA Ayeuna mah aduh kadang keren bahasa Inggris eta teh katuluykeun ku Alo. Kampungkur ku abdi dicacana ka Lampung eta. Terus putrana Mbah Asep teh pun mangnya pun Mang tilu nitipkeun ieu aja kaos deui. Nitip kaos. Ku abdi ge dianu ya. Putra Giri Harja tilu ya teh. Wah, putra Giri Harja tilu nya. Putra Giri Harja tilu. Produk Kang Dadan nya si bos bos Dadan. Giri Harja mere Merchandise-nya. Merchandise ya. Tah berarti di Giri Harja eta di Aya Raina Mang Dadan. Saha? Yoga Suara. Berarti kan dua nu ngawayang. Opat. Saha wae? Dadan, Mang Dadan, Mang Yoga Suara. Terus Mang Batara. Oh nya Mang Batara. Iya siap. Anu kolaborasi sareng wayang kulit. Siap, muhun etanya Batara. Terus hiji deui mah anu keteungna Cipta Dewa. Cipta Dewa. Wayang cepot gaul. Cepot gaul. Nah, beliau ge cepot ngeband
kulantaran painten anu sawangi jeput peseep ku dulur-dulur. Ku dulur-dulur. Ya. Ya gitu. Nah, ini mah anu singkat padat we sajam 2 jam dugi ka 3 jam. Nyanak jalur eta. Jalur eta 3 jam. Cepot ngeband. Band. Tah ieu dalangna Wah. Kang Dede Chandra. Tepuk tangan dong. Kang Dede Chandra ya. Cepot ngeband. Aya meureun lagu-lagu na dirinya cepot ngeband. 2007 teh ting awal Ngawitan teh 2007. Ya, harita konfirmasi di ISBI teh, Kang pengen demelkeun lagu. Oh nya, Ya, harita. kantos. Tapi ka ieu Teu. Sorangan we. Kang, di antarana salagu we heula Kang anu cepot ngeband, anu dina cepot ngeband. Nya anu ieu mah tina lagu oray-orayan. Siap. Oray-orayan. Ah. Doda dudidang, doda dudidang, doda dudading, dodang didang, dodang dadang. Orang-orang yang luar lear kasawah. Oh, kasau. Patenan dan besar gitu. Terus tepang acara wayang, mun aya wayang, tangtu aya dalang. Nah, eta Hirupna wayang usik balik Ngobrol yuk. dalang. Wayangna urang dalangna mahaunang. lagi terus. Wayang semar gamaran jalmi penyabar. Wayang lepo gambaran orang rarepot. Wayang dawala jalmi nu resep sawala. Wayang gare lamun ngambek nanya ngere. Tos. Nah iya Salendro itu sorok. Ya sarana ya sorok di musik. Yang penting mah ngebahasna sami. Ngebahas sami. Oke. Punten keluarganya. Tenang kalem. Ya. Masih kena sareng Kang Dede Chandra, masih kena sarengan sareng Wahyu Rohe Channel dina acara Ngadu Bako. Ngadu Bako, ngariung bari kongko. Bareng Wahyu Rohe, Kang Dede Chandra, Kang Ajay, Kang Ferry, Kang Dada.